emangnya aku toren yang saya mau itu kok di itu ayat jauh malah bang bekakak di itu emang di itu bonus istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh dua kemaran istiqomah dalam ibadah. Tanggung jawab ya. Agar engkau mendapat berkat. Mungkin berkat apa loh? Tapi dah memang ari manusia teh manusia karena ge mahalul khotawan di sekian tempat salah jeung poho. Makanya sub karena bahasa Arab manusia mak naon-naon manusia nu sok dipohokeun ceuk urang dieu mah cenah naon nu sok poho teh bar ho teh naon babari poho can bubar geus poho istiqomah. Cenah orang dia mah supaya teu poho sok mekel catetan kok keur poho teh meureun. Tapi aya kaidah sukana kaidah al ilmu bisudur la bisudur. Cenah ilmu teh dina dada di mana dina qalbu dina hate lain dina tulisan. Makanya serp insyaallah laras Bu. Tapi aya rumus supaya teu barho, aya rumus rumus naon aya rumus menuntut ilmu supaya tebar rumus nanti A B C D naon cenah ceuk aya nu terang A B C D teh naon lah diapalkeun nya rumus menuntut ilmu A B C D A na abuskeun B na babaskeun C na cecerkeun jadi lotkeun Dek, ulah waka Victor. Itu kan rumus menuntut ilmu. Cek kompak sekali dik. Rumus menuntut ilmu A B C D A na asupkeun. Cek kompak asupkeun abuskeun gitu. Aya nu abuskeun anu asupkeun. B na abuskeun. Sigan keul kitu aja. C na Allah akate nak baik Bu lah Victor anak abuskeun naon nu diabuskeun ilmu naon tuh ulah wakapik kana naon diabuskeun ilmu diabuskeun kana konon katanya otak dibagi dua hiji otak kanan dua otak nu tengah we otak ayo otak aya atuh beulian dulu otak abuskeun kana otak kumaha carana nu kadua bena babaskeun naon nu dibabaskeun ilmu deui kana naon kana mat makana lamun ngaji kudu bari dibuka socana ulah bari nun. Tapi kadang sok aya nu ngagoda ngaranna setan jadi aya setan aya. Oh setan mah di mana-mana aya leres. Di masjid sekolah aya setan aya. Di WC aya, di kamar aya, di tong sampah aya. Di dieu aya. Aya. Dina panggung atau di handap? Dina kursi, dina karpet. Oh, di mana kursi? Make kopean tuh. Keur nyepeng naon? Astagfirullah. Warna naon mikna? Aing disebut setan. Ganteng siga Ariel disebut setan. Ya Allah. Setan ngagoda. Nundut. Tapi dah memang ari ngaji maka dan kalah sajam leres. Leuwih di sajam teh ararat. Tararun.
Allah Akbar. Makanya insya Allah imam mending pondok tapi abus kabehanana daripada panjang setengah-setengahnya. Nah, cuma